Nanya kan gitu ka dieu. Mang, teu ningalian anu ieu, nu nyarek sepeda. Hah? Sepeda? Luka dah satu nempoan. Nu bener, Mang. Aslina teu nempoan jang. Urang tadi ge di dieu jalma, hiji acan. Oh na tuh, Mang. Jang. Asa anu mau sepeda ke jalma teh ge. Aing kudu neangan ka mana ieu? Moal ieu dibawa di ku doyokna mah kitu. Kudu ditanyakeun heula ieu mah euy. Sia leumpah sepedana ka mana dik? Ih, pokoknya nanyakeun, Bang. Tanyakeun naon? Dibawa deui teu? Dibawa di naon ket? Sepeda, Bang. Pan urang teh tadi eureun heula di ditu tuh, hayang ngompol. Nah, aing pas balik di tas ngompol sepedana. Nah tuh sia nanyakeun ka aing ket di teangan geuwat bisi leungit. Pan aing balik di teh bisi dibawa deui ku Bang Doy. Nah dibawa di ku aing kumaha aing teh tadi ge di teangan ket bisi leungit sia sepeda mahal babak. Aduh. Atuh aing neangan ka mananya, Bang? Teangan tadi sia kieu di mana na sia geblak-geblok kitu ket. Atuh kieu we, Bang. Lamun sepeda teu kapanggih, baelah ieu we gantina tah. Bae aing ridho, Bang. Anjing teangan kana jeung naon motor buru kieu rang-rang balong babak. Ji nakang ngece. Kieu ge hirup, Bang. Hirup kumaha apa tadi ge sia beak bensin kan? Tinggal meuli bensin. Di mana sia tadi babak? Tadi mah di ditu tuh. Hah tuh teangan kelaka. Aing neangan ka mana? Mating si aing penting maya di sepeda ket. Udah, tuh dah sabaraha sepeda mah mahal kena motor aing.